Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat gede di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahim tur anu mapari nikmat leutik di akhirat pungkul. Alhamdulillah ari jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeran sadaya alam. Wabihi jeung ka Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umurid dunya kana pirang-pirang perkara dunia wadini jeung agama wasalla jeung muga-muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah wasallama jeung kasalamatan ala sayyidina muga tetep ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu jadi panutup sadaya nabi wa alihi jeung keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegasna sadayana wala haula jeung teu aya daya upaya pikeun ngajauhan maksiat wala quwata jeung teu aya kakuatan pikeun ngalakonan taat illa billahi angin kalawan pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al azimi tur anu maha agung. Faslun ari ieu eta hiji pasal Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta 5 syahadatu an hiji nyaksian yen saestuna kalakuan la ilaha eta henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabenerna illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wa iqamus sholati jeung kadua ngadekeun salat wa itauz zakati jeung katilu ngaluarkeun zakat wa shaumu ramadhana jeung kaopat puasa di bulan Ramadan wa hijjul baiti jeung munggah haji ka Baitullah man kajalma istata'a anu kawasa itu man ilahi ka Baitullah naonana sabilan di jalana. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sittatun eta genep antu mina hiji kudu ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi jeung ka pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi jeung ka pirang-pirang utusanna Allah wa bil yaumil akhiri jeung kana poe akhir wa bil qadari jeung kana qadar khairihi alusna itu qadar wa syarrihi jeung gorengna itu qadar minallahi ta'ala tetep ti Gusti Allah ta'ala. Paslun ari teh hiji pasal wa ma'na la ilaha illallah jeung ari maknana lafaz la ilaha illallah la ma'buda eta henteu aya anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Paslun ari eta hiji pasal alamatul bulughi ari pirang-pirang cirina balegh salasun eta 3 tamamu khamsa asyarata sanatan hiji sampurnana umur 15 tahun fi dzakari dina hakna lalaki wal unsa jeung awewe wal ihtilamu jeung kadua mimpi jima fi dzakari dina hakna lalaki wal unsa jeung awewe litis sinina karna sampurnana umur 8 tahun wal haidu jeung katilu haid fil unsa dina hakna awewe litis sinina karna sampurnana umur 8 tahun. Faslun ari teh hiji pasal syurutu ijzail hajari ari pirang-pirang syarat nyukupkeun susuci ku batu samaniyatun eta 8 ayyakuna hiji kudu aya itu batu bisalasati ahjarin eta kutilu pirang-pirang batu wa ayun kia jeung kudu ngabersihkeun si jalma al mahalla kana tempatna wa alla yajifa jeung ulah kaburu garing naon an najsu najisna wa alla yantaqila jeung yen ulah pundah-pindah itu najis wala yatra'a jeung ulah kadatangan alaihi kana itu najis naon akharu najis anu sejen wa alla yujawiza jeung yen ulah ngaliwatan itu najis sofhatahu kana buah biritna si jalma wa hasyafatahu jeung hasafahna si jalma wa alla yusiba jeung yen ulah ngeunaan hu kana itu najis naon maun cai
wa antakuna jeung kudu bukti naon al ahjaru pirang-pirang batu tahiratan eta anu suci. Paslun ari eta hiji pasal furudul wudu'i ari pirang-pirang farduna wudu sitatun eta genep. Al awalu ari anu awal, an niyatu nyaeta niat, asani ari anu kadua, ghuslul wajhi nyaeta ngumbah wajah, asalisu ari anu katilu, ghuslul yadaini nyaeta ngumbah dua panangan, ma'al mirfaqaini sarta memuncang sarta siku-sikuna. Ar-rabi'u ari anu kaopat, mashu syai'in nyaeta ngusap hiji perkara minar ra'si tina sirah. Al-khamisu ari anu kalima, ghuslur rijlaini nyaeta ngumbah dua sampean ma'al ka'baini sarta memuncangana. Asadisu ari anu kagenep, at-tartibu nyaeta tartib. Paslun ari eta hiji pasal, an-niyatu ari ngaran niat, qasdu syai'i nyaeta neja hiji perkara muktarinan barina ngabarengan bi fi'lihi ku migawena itu syai'. Wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat al qalbu nyaeta hate, wa talaffuzu jeung ari ngucapkeun biha kana itu niat sunnatun eta sunat, wa waqtuha jeung ari waktuna itu niat ingda gosli awali juz'in eta dina nalika ngumbah mimitina juz minal wajhi tina wajah, wa tartibu jeung ari tartib alla yuqaddima eta ulah niheulakeun naon udwun hiji anggahota ala udwin manderikeun kana anggahota anu sejen. Paslun ari eta hiji pasal, al ma'u ari cai, qalilun anu saeutik wa kasirun jeung anu loba. Fal qalilu mangka ari anu saeutik madunal kullataini nyaeta kurang ti dua kullah. Wal kasiru jeung ari anu loba kullatani eta dua kullah fa aksaru atawa leuwih loba. Wal qalilu jeung ari anu saeutik yatanajasu eta narima najis biwuqu'in najasati kutumibana pirang-pirang najis fihi dina itu qalil wa ilam yataghayyar jeung sanajan teu berubah itu qalil. Wal ma'ul kasiru jeung ari cai anu loba iku la yatanajasu eta henteu narima najis illa idza taghayyara angin di mana-mana berubah naon ta'muhu rasana itu maul kasir aw launuhu atawa rupana itu maul kasir aw rihuhu atawa bauna itu maul kasir. Paslun ari eta hiji pasal, mujibatul gusli ari anu ngawajibkeun adus sitatun eta genep, ilajul hasyafati hiji ngasupkeun hasyafah fil farji gina farji, wa khurujul mani jeung kadua kaluar cai mani, wal haidu jeung katilu haid, wan nifasu jeung kaopat nifas, wal wiladatu jeung kalima ngajuru, wal mautu jeung kagenep maut. Paslun ari eta hiji pasal, furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus isnani eta dua, an-niyatu hiji niat, wa ta'mimul badani jeung kadua ngaratakeun sakabeh badan bil ma'i ku cai. Paslun ari eta hiji pasal, syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta 10, al islamu hiji islam, wa tamyizu jeung kadua tamyiz, wan naqa'u jeung katilu bersih, anil haidi tina haid, wan nifasi jeung nifas, wa amma jeung tina perkara yamna'u anu nyegah itu ma wusulal ma'i kana tumibana cai ilal basyarati kana kulit. Wa alla yakuna jeung yen ulah kabuktian alal udwi kana hiji anggahota naon ma perkara yughayyiru anu ngarobah itu ma al ma'a kana cai, wal ilmu jeung uninga bi fardiyatihi kana kaparduana itu wudu, wa alla yataqida jeung yen ulah nekadkeun si jalma
fardhon kana fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna itu wudu sunnatan kana sunat wal ma'u tahuru jeung cai anu suci tur nyucikeun wa dukhulul waqti jeung asup waktu wal muwalatu jeung tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Paslun ari eta hiji pasal nawakidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arbaatu asya eta opat pirang-pirang perkara al awalu ari anu awal al khariju eta anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji dua palawangan min kubulin tina kubul au duburin atawa dubur rihin angin au gairihi atawa saliyana itu rih illal mania angin cai mani asani ari anu kadua zawalul akli nyaeta hilang akal binaumin ku sabab sare au ghairihi atawa saliyana itu naum illa nauma qa'idin angin sarena jalma anu diuk mumakinin anu tumetep maq'adahu dina tempat diukna itu qa'id minal ardi tina bumi asali suari anu katilu iltiqa'u basyaratai rajulin nyaeta paantel dua kulit talaki wa mroatin jeung awewe kabira ini anu gede dua nana ajnabiya ini tur anu dengan dua nana min ghairiha ilin tina henteu aya hahalang arrabiu ari anu kaopat masuk kubulil adami nyaeta nyabak kubulna bangsa Adam au halqati duburihi atawa bubunderan duburna bangsa Adam bibatnir rohati ku dampal panangan au butunil asobi atawa pirang-pirang dampal pirang-pirang jari-jari. Paslun ari eta hiji pasal manari jalma intakodo anu narima batal itu man intakodo anu narima batal naon wuduna itu man haruma eta haram alaihi ka itu man intakodo wuduhu naon arbaatu asya opat pirang-pirang perkara as-sholatu hiji salat wa tawafu jeung kadua tawaf wa masul mushafi jeung katilu ngusap jeung katilu nyabak Quran wa hamluhu jeung kaopat mawa Quran wa yahrumu jeung haram alal junubi ka jalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara as-sholatu hiji salat wa tawafu jeung kadua tawaf wa masul mushafi jeung katilu nyabak Quran wa hamluhu jeung kaopat mawa Quran wal lubsu jeung kalima cicing fil masjidi di jero masjid wa qiraatul Qur'ani jeung kagenep maca Quran wa yahrumu jeung haram bil haidi ku sabab haid naon asyaratu asya 10 pirang-pirang perkara as-sholatu hiji salat wal tawafu jeung kadua tawaf wa masul mushafi jeung katilu mawa Quran nyabak Quran wa hamluhu jeung kaopat mawa Quran wa lubsu jeung kalima cicing fil masjidi di masjid wa qiraatul Qur'ani jeung kagenep maca Quran wa saumu jeung katujuh puasa wal tolaku jeung kadalapan tolak wal mururu jeung kasalapan ngaliwat fil masjidi di jero masjid in khofat lamun sieun itu jalma nu haid tilwisahu kana ngecretna itu haid wal istimta'u jeung kasapuluh ngalap suka bima kana perkara baina surrati anu aya di antara bujal warukbati jeung tuur.